Ji, nya ane kuna haleuleun teuing. Aing mah keur puasa barudak. Siap puasa teu? Kamari mah aing ge puasa jak Ji. Goblok, patut janji mah ayeuna lain kemari. Sugan. Heeh, puasa teu maneh ayeuna. Jadi kieu Ji. Ayeuna teh cuacana keur panas. Jadi ayeuna mah aing teu puasa Ji. Barudak, hormatan bulan puasa. Kumaha sih? Ripuh. Bulan puasa dihormatan. Oh, dihormatan wajane. Barudak, hormatan si Aji. Hormat, gerak. Siap. Budak teh barego meneng mah la ilaha illallah. Gusti. Ji, ayeuna mah mending kana nginum es jeung ngalengko enak. Nam. Barudak, dosa. Aduh, la ilah. Baru karena keur puasa jajan es jeung lengko cenah. La ilaha illallah. Ribu. Tenana sekali dua kali mah Ji. Ter ngopi be ngopi. Ngopi ya, ngopi. Ngopi. Aduh, ari es mah senang aing mah. Hai. Wajane berangkat bikinin kopi. Siap panginkeun kopi, tungguan. Ya, barudak kopina. Mantap. Ada. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Hai. Mantap. Aduh, la ilaha illallah. Hai. Ongkoh nyuruh puasa, lindek nanginum teh heula. Teh bulaan neman. Astagfirullahaladzim, itu barudak ya Allah. Pak Ustad. Mangga. Pak Ustad, kemana? Atuh urang mah itikaf barudak di masjid. Iktikaf. Ari iktikaf naon? Nyaho aing ge teu ngarti. Ya barudak ngariring moal ya itikaf. Punten Pak Ustad, urang mah moal dah. Miluna engke lamun aya domba kap. Domba akap. Maksudna lain domba akap itikaf barudak, lain domba akap, lain turnamen. Sugan mah itikaf teh ayam kap. Pak Ustad, punten ngopi ya. Astagfirullahaladzim, barudak kareling ayeuna teh puasa bulan suci Ramadan. Ari ieu nahan burang kitu ngaroropi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gaul Pak Ustad, gaul. Cilok ngalaman gaul ta. Ari nu kieu mah lain gaul cak sotong la ilaha illallah. Nu kieu mah baturna setan. Urang mah lain baturna setan. Lamun si Aji bener. Geuning aing. Dasar teman-teman laknat. Barudak geus ayeuna mah ampihan-ampihan. Isin ku jalma lalewat tuh. Ayeuna mah urang cuang iktikaf ke masjid. Tarobat ya Allah. Oh, Pak Ustad, urang mah teh jam mising ka dinya. Punten. Duh ampura Pak Ustad, urang ge aya janji. Duh, hampura we Pak Ustad. Urang ge aya nganter babaturan ieu teh. Aing si alasan naon deh aing mah. Geus bae kabeh deh aing. Ayo, alasan naon deui? Geus cicing, Bro. Sunul kopi na. Seburu wangi teh masjid. Mau gitu bae. La ilaha illallah. Nah,